Cianjur. Dalam boncel, digawe jadi tukang bebersih istan, alias kandang kuda. Kagungan juragan kapala. Lantaran David jeung budak juragan kapala tur disinanga baturan mun keur diajar. Dalam boncel mereka bisa maca jeung nulis, malah bisa nyiin surat sagala. Nyempok kapinteranana, juragan kapala ngangkat dalam boncel jadi jurus. Dasar nasib kudu mujur, karirna tuluy nanjak, jadi kepala gudang, jadi pati, malah akhirna jadi dalam dicari. Gitu karena bisa dalam boncel. Bisa jadi ieu teh indung bapak aing bangga ditinggalkan. Tapi namun aing ngakuin ieu teh indung bapak aing, beuh, nyari ditenda di mana ieu banget? Beureun cenah batur teh dalam anu majalena, goreng budak zaman susah di lembut. Cilaka, ari si Aki jeung si Nini barang nekorarai dalam boncel geus-geusak deui mun eta teh nya putrana. Nu matak si Nini langsung ngaronten. Ujang, anak emak. Sakilat dalam boncel ngajiwa rokna sudah. Heh, Nini, Aki, nya saha anu kawangan diri untuk dewek teh dalam nyaho. Si Aki jeung si Nini cowok disangka dalam mereka sakit. Kok si Aki jeung si Nini nyarita lagi. Ujang, sanajan apa lila teu panggih. Da semua kapalingan tetempuan mun hidup teh putra emak jeung apa. Dalam boncel ngareret kapanggirina nu colohok mah simeureun. Harga dirina sadihina, pokna teu. Heh, Nini Aki, teu sudi aing boga kolot sangsara model marane. Ayeuna mah ide, teu sudi aing boga kolot sangsara model marane. Barina langsa, si Aki jeung si Nini ninggalkeun padalman. Ret deui ka dalam boncel anu ngabedega mulak cantik. Duka ngeleos ka mana si Aki jeung si Nini teh. Da ku dalam boncel teu dipalire deui. Meureun asa kalepasan omong, ti poe ka poe dalam jadi loba buyut. Awakna beuki begu, teu kana barang daharna oge kurang. Anggupna berak gering, diriung-riung ku para panggiring. Dina kulitna bijil pesrek, nyaksrek saawak-awak jeung atel ka bina-bina. Ti poe ka poe geringna beuki parna. Taya deui nu disambar kiwal indung jeung papanan buah aya di sana. Yang sangat diatur, hapunten milih ayat al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.